Alo urang mah teu kaop ka omong haju wae pundungan si Gabiwati. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadikan isuk ayeuna teh urang karak beres nyeusehan. Jadi ayeuna bagian moekeun. Cuaca poe ayeuna teh meuni panas-panas acan. Haleum-heum wae geus bara poe boa. Baju oge kadang sok lila ka garing. Kadang mah lamun teu garing poe ayeuna sok dipoekeun deui ka isukana. Komo lamun pakeana karandel mah lila jasa ka garing. Ieu oge baju nu aripis kadang sok baseuh keneh. Oke lanjut. Nah jadikan urang teh bari ngurusan alonya. Tina pakeana tina daharna. Tapi kadang masuk cicing di emak-emak sih. Soalna di ditu mah leuwih rame budak nu arulin. Di dia makan jauh ke jalan jadi narada rehe. Lamun di mama teh kan di sisi jalan pisan jadi narame budak nu arulin. Kadang oge sok betah cicing di dia sih. Tapi ya kitulah ngoprek teh jelemana. Segala dijieun ngasih serikan awi. Geus layangan geus kolecer pokona mah segala dijieun. Tapi orang masuk tara ngomong nanaon geus we diantep. Da soalna urang teh nyaho kana adatna. Kamari wae ge kan nyana balik sakola make baju putih. Bari cacalemotan kalotor bajuna nya taneuh nya geutah. Hajukan urang teh ngomongnya ulah leledokan wae atuh. Balik sakola teh salin heula ulah sumpang simpang ulin. Sakitu ge urang ngomongna lembut nya henteu ngabentak sama sakali. Si eta mah kurunyun we ka mana boa ngomong henteu naon henteu. Meni pundungan da cek aing masih Gabiwati.